hirup teh kudu kumaha wae atuh teh lah. Dipikir-pikir. Oh, sang saya kepikir dirasa-rasa emang heuda karasa. Kayak harana hirup teh geuning kos kieu. Ngomong pemejeng teu boga pamajikan. Boga anak awewe pan memujeuhna. Hayang teh balanja we balanja. Kebon can kauruskeun. Sawah teu kauruskeun. Geus pusingin nu aya tungtunganna mah. Ngan boga bujang pan batu gandek hirup maksudna mah kitu. Teuing ka mana mangkatna teh budak teh teh. Kita nguruskeun ka kebon eueuh. Kita ka kebon teh ka sawah eueuh ka sawah. Ada rampun teuing aing mah. Ieu berita anyar, ieu berita anyar. Waduh. Ieu berita mun teu waduh, ieu berita naon yo? Kenaikan gaji yo. Waduh, kenaikan gaji. Oh, syuting kalau ada yo gajina yo. Batur mah euy, ai pegawai negeri mah aduh, ting. Kurang nu ripuh mah ieu. Isi ka mana budak atunya. Olol. Olol. Ampun teh nya budak teh aing mah. Nya ararbu. Teu mikiran pisan suganya si ololnya jelema teh nya ka mana mangkatna, olol. Naon sih juragan batu kepeperen hayu di gorowan wae juragan mah. Aing ngalapan kaca sing bener. Lapna baseuhan, make sabun abe bersih, sia mah diciduhan teu hidang. Ada. Ieu maksudna rek naon sih kuring keur di ditu? Eta nanyakeun eta di empang lauk geus dipelak-pelakeun can. Geus dipelakeun ku cek juragan teh cenah lol. Lauk pelakeun di empang geus kuing. Eta geuning kitu pararaeh kitu lauk dipelakeun teh kumaha si mimitina. Oh. Lauk? Heeh. Nyaina teh tinggal tulangna we doang. Maksudna cenah dipelakeun teh pelakeun kumaha digejebur ka cai? Nya lain. Maksudna Nya dipelakeun asal hiji dipacukeun, sungsepkeun hiji. dina taneuh. Heeh. Udah si teh melak pare meureunnan. Nya salah juragan. Salah kumaha sih? Lamun kieu mah ngomongna lol. Ieu lauk abruskeun ka empang. Kujubarkeun. Meureun ku kuring dikujubarkeun. Jadi kuring salah nu urang ngomong gitu. Nya Ulah dipelakeun. nya ulah dipelakeun. Dipelakeun mah dicecepkeun. Disesepkeun. Dasar bego sia mah. Oh nya katana nemen begona. Mantap ge ai hirup teh geura ge kudu pos batur tatanya. Kan ngopi kan? Eta agan nyeun sorangan. Nyieun sorangan ngopi daun mangyieunkeun Amis kan? Punya. Tuh indah yang mayang rada pahit. Amis geunah tuh kan? Hah? Amis. Amis. Oh. Emang itu kopi saha? Kopi juragan? Anu inum? Heeh, ngasaan uing mah. Tuh. Pahit henteu. Amis. Pan ditanyain pahit. Apaan juragan nyeun sorangan? Jigana inum kusaha maneh? Uing. Jadi ieu rasana Amis. Nya, pahit sia teh. amis ih. Amis gandu. Amis. Pahit olol, pahit. Pahit, Tuh, cok. sakti amis gandu. Itu kenapa kepengen kurus ya hidang wae lain lol orang teh dipikir-pikir boga anak awewe Kawinkeun ka kuring kan? Hah? Kawinkeun. daripada dikawin ka mana ku kawinkeun ka doser ku aing Kun sarua ieu da uing ge jelema. nu jelema ge sia beda rupana bungut muni hidung kitu geus nu kabeuleuum sia teh Hidung-hidung ge kuring perebutkeun Kang. Kamari. perebutkeun ku awewe Ku anak anjing. lain urang mah mikiran teh jadi anak Heeh. makanya geus gede pan beuki dieu teh pan loba anu mikahayang Terus itu menurutkeun ka hayang anak Oh. salah pan gitu nyaho salah teu diturutkeun mah. jeung kamu pan eueuh indungna urang teh serba salah gitu Oh, eta agan irah kawin deui. saha Agan. aing mau ka kawin deui lol Keun agan ngajakan naik ka kuring neangan awewe. nang maksudna Neangan we awewe cenah. oh yang anak we keur pabatu di imah maksudna Oh, suwe teh keur pamajikan. geus kolot ieu mah sareng aekeun Aya. aja bisa hal bokeu geus ada geura anak atuh geuna Heeh. mantap Oh. kuing mah tara loba omong lol hirupna Tingali imah meuni gedong. oh nya kumaha atuh dah Harta anu meuni limbah-limbah kitu, Banyak bro usaha. dibantu bro di non di tengah imah. mantap geura anak lingkur urang mah geus kolot ke akhir baring namun anak urang aya jodohna pan berenang ge disadiaan Nyaho. itu urang ngawaris we gitu Nyaho. Kira mun
misalnya anak kagak nawa jodohnya jangan uing we kan? Hah? Jangan uingnya. Aya hiji deui adina. Aya. Gulis teh. Anu mana teh? Anu geus bae ti heula. Jor we aisna kawin di kuburan monan. Sim nikeuh wae hayang dikawinkeun. Ya iya hayang geus batur kagak gencet. Oh, kagencet biasa kos. Iya bener kagencet kos kayak gitu. Ya os batur teh ya. Kagencet. Waalaikumsalam. Aduh, Ji. Kamana wae? Kurang ke ngalakilik ya. Oh. Neangan tatangkalan tanggal buah. Saya ingat dia masih compong ya baheula. Babaturan urang tak kade nyimpang ka beneran ke Oh, arah ieu teh babaturan Arab. Ih, Os batur teh ya. kerap. Sok cari sok. Sok. Ayo sok cari sok. Ayo diuk. Kalah nangtung. Sok diuk sok. Ayo diuk. Sok diuk. Kalah nangtung deui mani mah. Kolot tong ngaheureuyan kolot seteh ye. Maksudnya mun dihararese ah. Atuh geus geus nangtung deui, geus nagok deui kumaha maneh teh. Mun palatat mending mun matana bunta mah. Mata tibang dimawah ge. Udah boh lambat tur teh. Aditu bogeunana. Ya pas nu teu rido sama aing rek diuk ge. Nyokot cai. Cai. Sugan ku cai. Nah. Ai batu dianggap domba apa kumaha sih? Sorry. Cai kopinya naon atuh susu Cai naon kopi. teh piraku teuing ye. Ye, babaturan geus lila ieu teh. Terkenehnya. Ka mana wae sih meni? Settingan. Tapi eta angger geuningan hirup teh kos kieu wae sakitu wae. Urang mah da. Awet ngora sih nya. Urang mah loba pergaulan. Sut teuing pantai urang mah di lembur wae di kebon wae. Ka mana-mana. Urang pengalaman mah tak sarekolot ge. Nah, itu berenang aya jelema di lembur wae teh tara ka mana-mana teh kieu tah. Iya Ngomong-ngomong juragan ya. Ya dena ya nu naku kelas. Tuh nih atuh, tong Iya. repotkeun. Tong repotkeun loh. Tong lincret atuh gue luruskeun we. Tuas juragan tuas. Emang batu kitu. Tiis kan. Aduh eta si olol pembelaan anak. Kuring ada ka dapur deui kan. Wah bener dapur Ada lu. bumbatnya. Ampur we, Bul. Pura dah. Ah ini teh tiba heula nya. Oh, awet Tahun awet. awet. Malum aya urang mah jujur. Heuh bager gitu najam bari jeung kurang hidang oge gitu. Tapi itu dengan uyuhan we diingu wae nu kos Ya, kitu. bari jeung pusing-pusing ge bakal diku eueuh nya butuh jelema. Lain ngomong-ngomong ayeuna usaha teh kana naon atuh? Urang mah sok melian buah, asal aya buah naon deh pokona buah buah sagala rupa we. Buah harum manis. Harum manis dibeli. Beli. Eta buah berenuk dibeli teh buah berenuk. Buah berenuk lah kira-kira anu asak mah dibeli. Biasa nu neangan anak buah. Oh. Yang penting aing jadi bos mah tuh dah. Ya alhamdulillah hari Kudu usaha. capek usaha mah. Ya kari ngomong we gitu. Halo man, Oh, Arman anak buah urang. oh si Karman. Eta bawa ka imah kabeh eta anu kolot anu ngora bawa ka imah da urang pan pamajikan eueuh. Oh eta maksudna buah apa? Naon? Ari anu borok mah tong dibawa, nu borok mah. Bawa ke rumah sakit teh padahal nu borok mah. Eta anu bener we anu peot tah ulah dicokot. Tong peot mah imahnya. bungkus we langsung. Betul salah. Naon sih cikeun eta borok nu borok teh eta buah nu Buah. Oh buah borok. Oh nya wae buah nu borok mah. Buah borok ulah. Peot ulah. Maksudna di dituna ge teu laku. Nah. Eta buah nu ngora anu peot. Anu ngora mah laku nu ngora mah. Udah bisa dirujak nya. Ya ho. Kolot pada hese ngarujak lagi. Oh, itu beda we nyawi anu orang mana bari laku nya. Bade urang mah geus koe kitu lah laku. Ya, Naon? ngomong-ngomong pemajikan mana pemajikan? Oh, pan geus lagi geus eueuh. Pemajikan teh. Oh, barang balik hari teh ti Arab ge terus balik ka imah teh eueuh. Maksudnya dikawin batur meureun. Hah? Kawin batur. Lain kawin batur, pamajikan urang mah geus awarahum. Sarua pemajikan urang ge satilu-tilu urang mah komo. Coba atuh sia mah meuni satilu-tilu aing mah hiji ge teu ka urus. Bawa ka rumah sakit, di rumah sakit dibalikeun deui ka imah. Di imah mesti dibawa ke rumah sakit, itu mana jadi payah di tengah jalan ya ini teh. Karunya. Dari pemajikan urang mah mau teh yen hiji yo. Kan meureunan dari dekat imah urang apan nyareusuh teh diragasi wae. Oh. Mangusut teh yo. Kunyusuhan. Kunyusuh diragasi. Kunaon calanana?
celana nu disusuh teh palit. Palit kumaha dirontok meureunang. Nyokot celana. Nyokot celana. Oh. Celana mah beunang. Ngan manehna ti kerebek. Jadi baik-baik dicai eta mah. Dicai. Pokona amatnya. Nu kadua coba komo nu kadua. Unang nu kadua. Sarua kos kitu. Oh kitu keneh wae. Eta mah tengah peuting teh listrik teh pae. Oh listrik lampu ya. Lampu listrik tengah PLN teh. Oh. Oh terus Mana bendang dan lampu. dan lampu sorangan. Sorangan. Oh. Listrik mah hurung. Oh, gitu. Kumaha dibenerkeun. Oh. Kan mainna kesetrum. Paeh deui wae. Paeh. Tinggal dibalak sakuae majikan maneh mah. Kumaha nu katilu. Kok usut kunaon diwasi. Katilu mah katinggang eta leunca. Wah sama gerok laku sih majikan tuh bang kalon kudu paeh hidang. Buset katinggang leunca. Sisa gede kumaha teh lonca. Lencana mah leutik. Oh leutik. Kan 3 karung 3 kintal eusina. Kagok 2 ton setengah we tinggangkeun hidang. Oh dan nasib teh umur, ayo umur mah kos kitu. Ayo ngomong-ngomong ari ayeuna mun cada teh mah buka lampak sabaresik atuh di pasar. Oh loba lampak mah di pasar belah ditu aya hiji belah ditu aya hiji. Tarungguan ku barudak we. Mending atuh aya geus boga lampak Lamun kitu jam mah. 2 jam 2 putih teh geus digembrong we tah. Kudu gembrong kuno meuli. Digembrong. Oh digembrong kuno balanja maksudna. Digembrong. Oh digembrong kunaon? Laleur. Coba buruk buah. Ah ini pikir-pikir bisa kadina dagang beurnya. Ai kapangi mah beurna daheu sagala ge karasa beurnya. Alhamdulillah. Punya mode urang dina oh di lembur kieu gitu karena tani gitu. Nyambok ka sawah boronya alhamdulillah sih hasil mah mucekil gitu. Ya, di mana mah demang ti baheula ge getol mana mah ka sawah wae. Tak gitu urang mah semua pacul we ka sawah ge. Ngan eta pengalaman jadi kurang. Jelema tani teh kurang pengalaman. Kuper cece budak nama kuper gitu. Mantap. Komo ieu mah boro naon zaman teh zaman singkatan anu. Buatah. Disingkat wae. Lembur we pati singkat ngaranna. Ilok ah. Pajero nya nyaho teh pajero. Apa jero nah apa jero? Pasir jengkol jero. Pajero pasti jengkol jero. Bener motor ieu. Nah, Motor nu hareupeuna pendek ieu. Hareupeuna Budak pendek. murah ayeuna geuning kan. Tukangna luhur nunggri. Eta motor nyaho teh eta. Nah teh sana. Motor Sunyoto. Oh, Singkatan. Sunyoto sih. Kumaha Sunyoto maksudna? Motor Sunyoto. Aya hadir Sunyoto. Su teh susu, Susu. nyok teh nyogong, Nyogok. tok teh tonggong, Tonggong. susu nyogok tonggong. Danunggri. Bocah dan nungri. Ah bisa wae ah si kebul wae. Martabaknya teh martabak. Hah? Martabak. Ya nyaho martabak mah nu make coklat make kacang. Martabak. Heuh nyaho martabak. Aing mah martabak naon sih teh? Emang teh nya sia martabak? Ai martabak naon? Eta martabak khas. Aing mah Assalamualaikum. Pak, Neng. Oh, saya, Bro. Anak urang ieu. Hah? Ngan hiji-hiji anak urang. Oh, anak. Heeh. Oh nyamuk satu bener lama-lama tuh. Tuh salaman teh. Ras di mana, Neng? Anja. Balanja wae muni poe kararu jadi tengan hayang kulin wae gawe. Itu geus eta itu di sisihan geus beres. Tunggu, sus Digosokan. beres. Lain abah teh mantap kita mah maklum dah abah teh kun heueuh teh boga pamajikan rek ngandalkeun saha atuh lain ngamede ke maneh mah di tadi ulah dah ya anak urang bol Hah? anak urang Oh, anak. oh yo ngan hiji-hijina teh budak teh urang ditinggalkeun ku inung teh harita keur anggong-anggong ieu teh budak teh harita eta buat lamun eta teh teh budak oh eta ge nomor hiji teh ngan sah-sah bol Aisyah kunaon sih bol dalokon wae sih salah dah tuh Elisia kunaon ai ku anak aing ribut geuning sama Iya, iya, baik, ya, Pak. kok ribut apa geuningan Hah? Aisyah kan babaturan aing kok nyebut apa Nanti teh boga anak gede. yo anak urang sagede teh oh sakolana mah alhamdulillah SMA lulus SMP geus lulus Naon dedengan teh abah. nah siapa dengekeun naon Eta uing ngadengekeun di dapur. Eta sabarang datang sini nyebut abah. Anjing ada babaturan. Ya babaturan teh tadi yang cakep ku anakna teh hidang. Emang beuki ka anakna? Oh, nyai ngaranna jodoh mah da Oi, hidang. oh nyawa gitu dia lemah Ari jodoh mah da. Ya, aing mah sakala wae ah. Sakala wae ah. naon di situ kunaon eta naon deui Duh, kiper. tai teh bol si mere naon sih badami wae si teh lain bol urang mah lamun aya jodona ieu budak ka hareup geus aya nu miharep gitu geus moal dililakeun deui bol urang mah
Lain mah kieu we nya. Urang lengo. Oh, terus Geus kapalang jadi duduluran. maksudna Kumaha mun budak dikawin ku urang? iya urang mah satuju wae bul satuju wae bari jeung kitu ge komo maneh bagus geus mapan cara mapan teh mah itu urang mah. usaha naon Ya. Dia ge kieu nya. Urang ayeuna heeh kumaha ieu budak omongan. oh, terus Pokona rek dikawin we ku urang. oh nyai Hayang naon? Moal teh dicumpona. Ya bandar ah. oh nyai kitu onam sabodo teu Ya urang mali lah ya. oh atuh geureuy wae Ya. Oh, reka mana? Rek kan neangan di buah. Emang emang segala wae lah. di dah dia halo saudara salam kadejangnya caranya kadejang anjing bos bujang Konakan babaturan. anjing bos bujang ah gitu neng di kene bah gembul mun cara teh mah miharep ka neng gitu mun cenah teh mah neng suka berenang heuh daek da ka bah gembulnya abah mah ridho nu aya gitu eta kira-kirana tah neng daek teu ka bah gembul Pan, ini kan skenario, saya kan gagal lupa boko, Pak. duh tiba muka kabos gitu ge mun kudu dipamer-pamerkeun wae dumuk eta mesti gembul mah geus dumuk usahana ge mahi aya urang keur masa kahareupna Ulah bohong. ulah naon Ternyata mah pantas jadi bapak neng atuh eta mah. gua gai masalah dulu kita nyaho sih pakai main apa pan berenang harta balik ka urang Oh, nyaho lagi teh mah kumaha maneh kita sebut teuing si aya abah mah atuh meureun maneh cenah geus boga ceung-ceuman mun cara ceung-ceuman teh mah rek teruskeun wae nya seug da jodoh mah emang pangeran nu ngatur sagala-gala ge gitu nya bisi eta beurang beberes itu di jero tuh bisi eta mah oh. kayak isu pagi teh mah urang ngobrol di masalah eta mah nya Kayak pikir-pikir heula tuh. oh nya terserah eta mah juga neng itu pangetakeun eta apa lauk asin panggorengkeun nya Aya neng itu di ditu teh anak marmot teh neng. anak marmot Agan kan. Agan kan tuan yungna. Sain dia ka jeung nunungan Iya, Pak. Apa? maju deui wae lu bating anak gitu ada ieu Iya kan. nanggo Tadi bener babaturan. babaturan ulin ti leutik zaman sakola Eta geunean tadi mah masalah ngomong-ngomongkeun masalah bisnis nempo si Neng mah geunean nyebut abah. ya eta bener aya harapan gitu bener anak abah gitu Nya kuring mah karunya kan kanak juragan. lah nyai ai soal jodoh mah sada pangeran nu ngatur sabaraha teuing eta mah Nya eta mah da terserah agan sih. Nya eta mah agan da kolotna. Nya eta mah dikawinkeun nya seug da uing ngapain ge. Oh, ya daripada dikawin ku maneh heus ajeuna uing mah. Ajeun pasesahan ge uing rek ka dapur deui nya. wah nyari ka kebon itu kadengah nya Rek bareng apa rek sorangan? punya sorangan ka kebon ke barengnya hayu bapak pacul itu ka kebon Bareng we lah. ayo ka kebon we